Allah aya naon dalilna aya dadamelanana dibalikeun ku guru mun eueuh dadamelana Allah aya nyaonya macet ieu pandalil tah dalil tah aya dadamelanana ngadalilan kana aya nu ngadamelna ku ari mun eueuh dadamelana Allah aya teh macet guru ulah ka ngaji ka aing lah kos kitu mah tuh sia geus sakitu bae ti aing mah coba omong sia mah segala nanya segala naon geus pokona sakitu bae geus geus salaman guri geus sakitu eta kiai panggung tah kos itu teh eta dikhawatirkeun ka sorga na tah kos itu masih dikhawatirkeun can kajawab teh can kajawab tapi lamun urang geus ngaji ieu mah mun Allah aya naon dalil aya dadamelanana mun eueuh dadamelanana atuh aya bae Allah mah sebab kuntu kandan teu dikanyahokeun ge Allah mah aya bae sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek ngabuktikeun Allah moal bisa ayat nama tapi ari sifat jeung asma nama bisa ngan sajroning bisa supaya karasa jadi ieu mah ngaji rasa geus lamun ngaji rasa mah kudu berangkat urang nyaritakeun Bandung tapi can pernah ka Bandung bisa bae tapi moal bisa nyaritakeun Bandung nu sabenerna mun can ka Bandung urang nyaritakeun Mekah bisa bae tapi lamun can ka Mekah moal bisa nyaritakeun Mekah nu sautuhna jadi aya caritaan teh sakadar pendidikan sakadar pengetahuan kos dokterandes profesor nyaritakeun urusan tasawuf tapi nyana nama masih keneh boro-boro nasawuf pikir ge masih ngeridit keneh eta bisa bae secara pendidikan jeung pengetahuan ngan camplang okos kiai nyaritakeun politik sakola henteu berpolitik henteu tapi nyana nyaritakeun kiai contohan coba kiai kos kiai cenah eta pada siaduh urang teu pernah ngabengkel tapi urang pengetahuan bengkelnya atuh moal akur kos insinyur bangunan jeung nusok di lapangan beda insinyur mah hitung di meja sabaraha tingkat konstruksina tanda tangan beres bae prak bae di lapangan digawean angel sebabayan salah teh apa aya nu kieu nu kitu sulit dirancang 3 bulan ternyata 5 bulan sementak loba biaya tak terduga eta lah kos karar itu di negara kayak gitu aya gedean biaya tak terduga ieu rancangan-rancangan teh kos kitu nah ieu ku hari urang nyaritakeun ilmu hakikat urangna can datang ka hakikat atuh hese di kumaha nyaritakeunna tapi secara gambaran mah kieu urang teh supaya bahwa nu kadele ku urang teh Allah sebab hakikat nama Allah di mana ngamimitianana teh kudu tajali ai tajali mah moal bisa mun henteu takhalli jeung tahali nyawa-nyawa eta tuh yang ngaran tah emang ai tahali naon kiai tahali mah tahali apa kada tahali lah jadi lamun ku urang dicaritakeun haju urang teh berangkat suluk perasaan gunung mana bae handap nduk berangkat teh eulap nduk hayang datang ka tajalli supaya purukutut kadengina Allah eta teh angel jasa hiji kudu tahali teh make papakean anu rapi papakean teh lain papakean anu meuli di toko papakean akhlakul karimah
haju taholi. Tahali mah loba nu bisa. Ketika lempang tungkul, ketika orang diuk aja cicing, ketika orang sholat sesuai jeung aturanana, make pakaianana nu sopan, tahali ngaranna. Kanu handap dedeh ka saluhureun sopan ka sasama, de gitu naon gitu ngaranna hormat, tahali. Sesuai jeung aturan sarana diatur ku urang teh jam 7 duha, jam 8 atau jam 9. Kurang malain pan. Jam 7 wuduk. Jam 10 sate. Jam 1 es. Keur ngaji ge ngopi bae masalah guys. Hese. Tidak hese ge loba nu bisa tah mah. Tapi takholi mah hese. Nyepikeun anu garoreng nu mafsadat, penyakit-penyakit anu bakal nahan, penyakit-penyakit anu bakal ngahalangan tahali urang kana tajalli. Iyalah nu digambarkeun di dieu nu kamari huwa nu awal mah isyarat kana wujud awal al-azali qabla tajalli. Ieu mah moal anu nyaho. Cek Gusti Allah kuntu kanzan lam urab. Memeh kaula ngadamel langit, kaula ngadamel bumi, pan aing sorangan. Simpenan nu tidak terketahui jeung moal aya nu nyaho. Aing sorangan cak Allah kuntu kanzan lam urab huwa awal qabla tajalli. Tahu nu nyaho teu saha nu nyaho atuh tah mah. Tarot tu anu urab kaula hayang dikenal. Pakolatul khalqa aing ngadamel heula langit, ngadamel heula Adam, ngadamel heula bumi supaya nyarahun bahwa aing pangeran. Didamel ku aing truk Adam. Sanggeus didamel Adam anakan jaya Hawa. Terus anak-anak tahun 2012 ayalah anak Adam nu ngaran Habib Rozak. Kos gitu bentuk. Teu kurang teu leuwih. Rencana Allah nyieun Habib Rozak kos kitu bae. Cenah kasep sakitu ayana, cenah jorek sakitu ayana, cenah serem sakitu ayana. Geus eta teh turunan Adam. Kos kitu bae pokona mah. Aceuna teh mah kos lain jelema sabados sia. Aduh. Nah ieu teh eta turunan Adam teh kuari. Nyaho Habib Rozak mah oh aya Allah. Naon teh bamna? Aya dadamelanana badak tajalli, ngan tajalina tajalli umum. Eta mah kabeh ge nyaraho. Ngaji urang kuari. Wujud kidam bako mukhalafah lil hadis dan seterusnya. Allah aya naon dalilna aya dadamelanana dibalikeun ku guru mun eueuh dadamelana Allah aya eueuh nyaonya bacet ieu pandalil tah dalil tah aya dadamelanana ngadalilan kana aya nu ngadamelna ku ari mun eueuh dadamelana Allah aya teh eueuh macet guru ulah ka ngaji ka aing heula mos kitu mah tuh sia geus sakitu bae ti aing mah suruh omong sia mah segala nanya segala naon geus pokona sakitu bae geus salaman guri geus sakitu. Eta mah kiai panggung tak kos itu teh. Eta dikhawatirkeun ka surga anu teh kos itu. Masih dikhawatirkeun can kajawab teh, can kajawab. Tapi lamun urang geus ngaji ieu mah mun Allah aya naon dalil aya dadamelanana. Mun eueuh dadamelanana atuh aya bae Allah mah. Sebab kuntu kandan teu dikanyahokeun ge Allah mah aya bae. Aju nganyahokeun aku mah sia heula ku aing dibacok. Beuk anu nganyahokeun Allah sia eueuh. Oh, dulu turang ge dinya. Dulu teman-teman kudu dipeureup. Ieu mah keur carita ilmu hakikat. Wasani ila ali ibadat tajalli. Huwa nu kadua teh isyarat kana tingkah Allah sabadat tajalli. Babari ngomong nama praktekna hese. Sebab Allah teh nempel, mun cara nempel bareng, mun cara bareng ngahiji, mun cara ngahiji. Naon atuh bahasana terserah sia. Ngan Allah mah setiap aya eta perkara aya Allahan. Lantaran jadi dalil karena ayana Allah. Wabeh makhluk jadi dalil karena ayana Allah. Atau di setiap makhluk aya Allahan. Kumaha ngabahasakeun terserah sia. Hese kan atuh hese tah bae. Jai perasaan mangke ngabahasakeun mah kumaha nu boga rasa. Ngan secara metode takholi heula. Cara takholi mun teu boga guru moal bisa baca ku sia Minhajul Abidin. Baca ku sia Ihya. Dimamakeun diabuyakeun ku sia tetep can boga guru kadeuleu. Leleng kahanana salah. Kajian teuing nyana putra buya, putra mama, putra inohong, putra naon deui?
Encan maka ada lebih leleng ke anak-anak. Tetep baik ada lain baik. Mah baik. Pan kieu dina ilmu syariat kudu aya niat eta kan kudu aya kesempurnaan niat. Lamun dina fikih caritakeun kudu make niat rukun atau wajib kesempurnaan niat ilmu tarekat. Lamun dina ilmu tauhid kudu syahadat. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fikih sakitu tauhid sakitu. Ketika orang ngaji tarekat menuju hakikat ayat kesempurnaan syahadat. Ketika orang takbir Allahu Akbar cukup baik. Dek takbir salat, dek takbir demo Allahu Akbar. Ayo coba kamari ge Pudoli, Haji Pudoli mawa masyarakat Allahu Akbar demo. Cikesik. Masalah artinya teu salah. Sek baik tapi ayat kesempurnaan takbir. Tah diaji heula ala kadar baik. Lamun kesempurnaan takbir naon? Sebab makna takbir teh Allahu Akbar. Allah nu maha agung, kudu make maha agung. Berarti di atas segala-galana. Geus lamun neuleuh mobil leutik mun dibandingkeun jeung kemaha agungan Allah. Mun urang neuleuh gunung leutik dibandingkeun jeung maha agungna Allah. Mun neuleuh urang Libanon nu irungna mancung. India anu gitekna pohara. Ulah terlalu ka India lah Kerawang. Eta teh eueuh nanaonan mun urang nyaritakeun maha agung Allah. Tapi orang can tepi tak maha agung Allah. Sebab takbir urangna kakarak takbir fikih, kakarak takbir tauhid, can make takbir hakikat. Hayang datang ke takbir hakikat, aya kesempurnaan takbir. Niat panjang teuing mun niat syahadat panjang teuing. Ieu mah takbir heula, nu sangat sederhana. Kesempurnaan takbir naon? Kesempurnaan takbir kudu nakholikeun kesempurnaan takbir kudu ulah aya dedeleuan adamul basor. Ulah boga dedelean salian Allah. Sebab timbulna segala rupa kahayang, anu kahayang eta hawa nafsu ditumpakan ku setan tina dedelean. Mun urang henteu leuleuh moal boga kahayang. Berarti kudu peureum. Lamun hayang sampurna takbir urang kudu peureum. Kudu peureum. Sok perhatikeun heula, guru bakal nyaritakeun guru hakikat. Sia leumpang. Begitu leumpang neuleuh baju. Eta begitu neuleuh baju bagus di toko teh awak urang ngomong mulai ye hakikatan heula cak awak teh eta baju mun dibeli dipake di awak di aing pantes amat duit sia aya baju siana atuh kabeneran bagus beli bae tak timbul hayang meuli baju bagus di mata heula awak ngomong berangkat deui teh aya bubuahan, aya jeruk, aya cau, aya segala rupa. Kabeneran beuteung urang rada lapar belah dieuna restoran, beuteung ngomong. Cak beuteung teh eta jeruk mun diasaan mantep jasa meureun amis jasa. Oh mau dibeli aju ka restoran dahar heula. Aju make daharna lauk emas dipanggang dibeuleum. Make coel di dinya. Aju aya kitu naon ngaranna peuteui nu rada ngora teh. Aju pelayanan susuna kadeuleum mantep. Beuteung ngomong dedelean heula. Ketika orang berangkat deui neuleuh lah mobil bagus. Eta mobil soran hebat amat dibandingkeun jeung nu sok ditumpakan 08 jauh amat. Itu bagus jasa mobil cat lagi meni herang bejana anti gores sabaraha duit eta si mobil naon merekna eta si mobil eta teh mobil Innova nu anyar 260 juta aya pan sia duit maning meuli bae eta mah jore barang teh bae neuleuh deui aya deui eta mobil nu rada bagus naon eta mobil teh eta mah CRV 320 juta mending CRV bae mata ta mulai ta duit aya tah hayang ka urang tah hayang CRV mah leutik teuing mendingan itu bae tuh naon itu Alphard sabar duit eta Alphard cuma murah ngan seueur saya 400 mulai naik deui ja eta mah mencan pas itu bahkan kurang apa orang mah orang kaya mendingan itu bae tuh itu naon itu Lexus sabaraha itu Lexus itu mah itu Lexus itu mah tuh 2M setengah beli bae nah Lexus aya keneh itu tuh Ferrari sabaraha itu 5 juta setengah 5 miliar setengah kadengena ku santri mah ngap-ngapan boro-boro MM-an pugu sekupi genang pamer atut supaya jauh lare dan dia ngaji pedan ini mah iya mah pedan nih hibur behelanan mata timbul tina mata tak moal sampurna takbir sia selama mata masih kena jelalatan
mata ya. Kemudian orang neule dahareun kana beteng, neule baju bagus kana awak, neule mobil, ieu teh kana bujur ngeunaheun nyalande meureun dan lain sebagainya. Ketika orang di kota neule awewe, waduh Masya Allah make kaos merecet. Calanana merecet. Ya putih banget. Buukna terurai rapi. Irungna mancung, matana semua, aduh, bangun dek senyum bae teh, bibirna beureum, Masya Allah, mulus awakna teh, eta teh nu ngajakan teh handapeun bujang. Ngaji torekatnya kok gitu, ngaji torekatnya kok gitu, ya teh keur di muprodat pun cara ngaji alat mah di muprodat heula, di muprodat teh sakalimah urang mun ngaji nahwu muprodat heula. Mana kalimah ieu kalimah naon di mana asalna kumaha musak min huna dihijikeun teh dihijikeun jeung ieu geus fiil geus fa'il mubtada jeung khobar muprodat ngaranna. Kemudian ayeuna mah cek ahli bilagahna kumaha cek ahli mantekna kumaha muprodat ngaranna dihijikeun bahasa teh umum atawa khusus asup kana ilmu kitu usul fikih sanggeusna khusus atawa umum sesuai jeung qaedahna ieu teh menuju ka hukum naon ayeuna mana elatna usul fikih geus berarti hukum kudu babarengan jeung elat di muprodat heula kurang tak hukuman teh tasawur heula. Ieu ge sarua dek ngaji parekat ya untuk menuju hakikat. Mun aya guruan kos kitu, mun aya guruan moal bisa. Moal bisa. Ta ieu teh lalakon endek nyampurnakeun takbir, mata heula kudu dijaga. Moal bisa sia sampurna takbir mun mata can dijaga, datang ka modal moal bisa. Moal seberek wae kiai na moal bisa bae. Cenah udang-udangna 5 genep ku sia pake. Berarti mata ye. Sebab ketika ke restoran beteng menta, ketika neule baju bagus awak menta, ketika neule mobil bagus kendaraan bujur menta dan lain sebagainya, ketika neule awe gelis udah handap udang menta. Nah itu berarti di mata berarti teu sampurna mun mata masih kene bentak sebab aya kahayang, sedangkan kahayang ngarusak kana niat. Urang teh anu mantak ieu niat teh beres loba kahayang. Jadi berarti panjang tak orang menyaritakan niat, hajuk kesempurnaan niat, takbir heula bae. Kudu kumaha tuh, wayahna sia, mata peureum. Ulah loba dedeulean. Peureum mata teh jabeuntak ka deuleuh ka beuntak ka deuleuh. Wayahna nyilip sia. Nyilip di kamar bae. Di kamar keluar mah tetep dedeulean gara ka gunung sia. Tah ayana uzlah teh boga maksud deuk nyalametkeun mata. Ulah haju uzlah teu puguh. Dek mana sih uzlah, dek naon, dek ibadah, atau di imah bae lah, di imah mah kurang ngeunaheun, kurang tentrem, encan jadi bahaya tak uzlah kos kitu teh nu diharamkeun teh kos kitu teh boga maksud. Nyalametkeun mata bae heula. Mata datang ka kumaha? Datang ka neuleuna sakadar neuleu. Eueuh kahayang. Dibere engke tafakur jeung muraqabahna urusan mata jeung zikirna nu awal bae heula la ilaha illallah. Datang ka huwa nu kadua teh ieu teh datang ka dinya kudu 3 tahap. La ilaha illallah, la maksuda, la ilaha illallah, la matluba, la ilaha illallah engke ka ditu teh la dan la selanjutnya. Eta bae heula sok rapihan. Mulai mun bisa di imah bae lah los. Mun teu bisa di imah bae wayahna di kamar. Mun teu bisa di kamar nyilip ka gunung. Mulayan lantaran aya guruna dipraktekeun. Awak urang teh praktek zikirna napasna, praktek matana teh dieuwekeun lain kudu dicolok, dibutaan. Lain, teman Gus Dur teh buta. Emang Gus Dur buta teh. Nya maca kitab biasa. Tapi disebutna buta. Iyalah, panjang menceritakeun Gus Dur mah. Teu buta nya nama. Nonton TV terus. Nonton TV urang teh katuturkeun nonton TV nama. Nonton TV terus. Daharna beuki jasa Gus Dur mah. Nu mantap gendut daharna beuki. Beuki jasa katuturkeun ku urang daharna beuki mah. Make calana pendek ge hayu bae. Urang ge katuturkeun malah mah meme Gus Dur ulang heula. Ning ade jeung ale hakikat sing ade bae. Kos tadi teh ngalawudu. Nah, kuari mulai dibere carana. Kumaha carana? Di samping ngaleungitkeun dedeleuhan, tekad mutakodna dibalikeun. Dibalikeun teh ulah dipaksa supaya kieu mun tadi mah Allah aya lantaran aya dadamelana. Kuari mah supaya jadi aya dadamelana lantaran aya Allah. Ngan henteu bisa dipaksa supaya kitu. Kumaha carana? Kieu. Aribat Allah teh moal katanggih moal kadeuleuh lantaran la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir.
Tapi Allah teh panjeun makhluk, urang buktina di antaranya. Pan urang teh ieu dibere gerak, dibere hirup urang teh nu Allah, gerak urang teh nu Allah, tanaga urang teh nu Allah. Buktina ketika hirup urang dicabut urang teu daya teu upaya. Buktina ketika tanaga urang dicokot eueuh nanaonan. Ketika mata urang dirabunkeun eueuh nanaon nu Allah berarti nu Allah. Nah, naon ieu nu aya di urang? Sifat Allah teh al-muharrik, sifat Allah teh al-qadir, sifat Allah teh al-murid, nempel ka urang. Atuh murid Allah, qadir Allah, muharrik Allah aya di diri urang. Lamun urang nyaritakeun sifat atuh moal kaluar ti asma. Lantaran qadir teh pan asma. Sifatna maha qadir, atuh pan ngaranna qadir. Asma Allah qadirun, asma Allah muridun, asma Allah muharrikun. Asma Allah 99, War-Rahmanur Rahim, Malikul Qudus Salamul Mu'minul Aziz Mutakabir dan selanjutnya eta kan asma Allah. Nah berarti kuari ari zat Allah teh moal kadeule ngan zat Allah teh ngandung sifat. Ari sifat Allah teh babarengan jeung asma. Ari asma Allah teh nandakeun kana afalna. Urang diuk urang nangtung afal Allah. Nah afal eta wahana zat atuh balik deui kana zat. Tak eta teh kakarak ucap kuari keuna karasa nyaritakeun zat Allah teh urang. Lamun aya nu kos kitu pencit bener. Tapi mau tidak mau kos kitu ngan teu meunang diumongkeun tiba keur ngaji. Nah, kuari set dileuweung bae supaya kos kitu kumaha tah. Mantah heula supaya takdir urang sampurna. Terus dengan aturan ti guru teng kuari neuleuh maneuleuh tapi nu kadeuleuh geus asma Allah, sifat Allah, apal Allah. Dimiti nu kadeuleuh apal Allah. Itu teh dadamelan Allah. Namun dadamelan Allah teh aya asmana. Mun aya asma aya sifat moal kaluar tina zat. Sebab sifat ma'arad wal arad atuh berarti makoma bi ghairihi cek ahli makulat. Selalu kitu, bentak neuleuh kebo itu teh dadamelan Allah. Ai dadamelan Allah teh moal kaluar tina asma moal kaluar tina sifat, ari sifat teh babarengan jeung zat nu kadeuleuh Allah. Nu kadeuleuh Allah na. Neuleuh gunung, neuleuh langit, kuari mah neuleuh awewe geulis ge geus henteu nyaritakeun Karawang, India, Libanon. Geus henteu kuari mah. Mun urang neuleuh awewe geulis jeung jore bakal akur bae engke mah eta mah bikang teh. Geus eueuh nempel jeung manehanana moal aya hasratna naon. Sebab nu kadeuleuh teh Allahna. Kuari mah neuleuh naon Allah geus bisa ngomong urang. Jeung hamba-hamba Allah, jeung makhluk-makhluk Allah. Iyalah tajalli. Nah, tajallina Allah pan ieu diceritakeun bada tajalli. Allah tajalli di kebo, Allah tajalli di gunung, Allah tajalli di awewe, Allah tajalli di laut, Allah tajalli di berbagai eta teh sabada takholi. Ai takholi teh niceunan heula dedeleuan mata. Geus kuari mah eueuh lapar, kuari mah eueuh hayang make baju bagus, kuari eueuh make hayang kendaraan bagus, moal aya naon hiji we Allah kadeuleuh bakalna akhirat. Akhiratnya bakal kadeuleuh. Deket jasa, manta Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kuburan kadeuleuh. Nyaritakeun sorga kadeuleuh. Nyaritakeun neraka katingali. Urang ge mun nyaritakeun awewe geulis mantep. Urang ge sok kadeuleuh jerona. Lamun aya awewe masyaallah luar biasa. Mas untuk mulu sama jerona kosuma. Tolol teh coba. Iyalah. Ieu bahasan-bahasan kos kitu teh. Kok bisa gitu sih? Kieu lamun eta zat Allah teh selalu ngandung sifat. Contoh, nah model madu ngandung amis. Lamun eta sifat babarengan jeung asma, kos mata poe jeung caa. Moal bisa kaluar setiap muncul panon poe, muncul caa. Aya caa, aya panon poe. Atuh aya urang, aya Allah. Atuh selalu gitu bae. Aya makhluk, atuh aya Allah. Tah kuari lamun teh mah ngabahasakeun asma teh eta teh nandakeun apa? Eta teh percis kos jelema di hareupeun kaca atawa di hareupeun cai. Nu sakumaha kalangkang teh mun dicaritakeun dina Minhajul Abidin jeung Ihya mah. Kuari mah keur carita kaca bae kaca. Eta urang ngaca, eta jero kaca teh aya. Tah eta ayana jero kaca teh eta nangtung diuk robahna kumaha ieu nu ngarobah kumaha nu ngaca. Atuh urang ge makhluk, atuh kumaha Allahna. Diuk ngaja urang mah atuh ieu mah kalangkang nu aya di kaca. Hakikat mah berarti Allah. Nah, kuari afal teh wahana zat. Lantaran jamual aya di jero kaca anu rubah-robah lamun eueuh anu rubah-robahna. Berarti nandakeun ayana eta kalangkang aya anu rubah-robahna, aya anu ngacana. Urang ge ieu kuari rubah-robah berarti aya Allah. Mana Allah atuh ieu?
puyeng sia kajen kumaha puyeng mah iyalah jelema nu jadi malalurtad teh bahaya ngaji hakikat teh mun guruan kos kieu mun datang ka dieu tah nu mantak ulah sok totorekatan mun masih keneh dagang limbah, ulah totorekatan mun masih keneh jadi lurah jadi pamarentah, ulah totorekatan mun masih keneh jadi guru, ulah totorekatan mun masih keneh dagang, ulah totorekatan nu mantak mun ngadenge torekat keul ulama nu asli mah siap totorekatan engke ka dituna mun kiai totorekatan ongkoh nyai tapi teu daek salaman, ongkoh nyai teu wauh jeung tetangga panai masih torekat, ongkoh nyai tapi nyana teu akur jeung batur ieu haram itu haram bari nyana engke bakal boga takabur asa ai lantaran naon teu taholi teu kudu ngomong torekat mah teu kudu ayo bae laksanakeun heula salileceun usul mah ayo bae ibadah sorangan bae rasakeun laku sorangan lamun geus bisa ngobrol jeung jurig ngobrol urang teh pan dikelilingi ya ku setan di mana-mana urang penting hudang setan teh kadeuleu urang ditanya ke naon sia setan nungguan sia cenah deuk naon tuh deuk ngagoda sia mata ngala wudu ge digoda batal tah cenah itu tah sia gitu nyana tah ngomong itu bareng jeung setan ketika cek setan teh nu mantep jelema anu mikih tapi enduk nasawuf henteu nasawuf was eta teh jelema akibat gadengekeun urayan tasawuf haju janana henteu ngaji tasawuf ngaji ngan pikir doang usolli cek setan teh can usolli teruskan fa'uballu can cek setan teu ngaji tarekat lantaran ngajina tasawufan anu paling ge haram sampai kerteh usolli far cak japar naon akibat waswasa ngadenge urayan tasawuf mengarah ke hakikat nu nyaritakeun tasawufna can datang ka hakikat nyanana ge teu tasawuf ieu pikir teh ngambang tak kos kitu teh bakalna teh usul cek setan teh encan usul encan lain gitu tauhidna eueuhan padahal mah gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah geus kudu make niat teh ahli tasawuf mah ahli hakikat mah datang ka dinya merenung Allahu Akbar geus ieu teh nu salat teh Allah nu gerak teh Allah ieu keur sompral hakikat bakos kitu teh urang ngaji mun datang ka dieu salah ya maka di waktuna geus eueuh ieu datang ka salah ya gimana ya jalannya sih gaji ya kakarak datang ka nu salah kayak sia kikituan deh di situ aing teh rido ka sia ya nu mantak ieu kan nyaritakeun hakikat lamun tauhid urang geus luhur geus datang kana tauhid hakikat horenganan pagawean urang teh horeng nang Gusti Allah urangna didamel ku Gusti Allah beserta pagawean-pagaweanana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ngadamel ka aranjeun kabeh jeung pagawean anjeun urangna didamel ku Gusti Allah pagaweanna ge didamel ku Gusti Allah hakikatna mah saperti kos kitu urang teu eueuh ka aya nu ngayakeunana Allah urang didamel ku Gusti Allah sanggeusna aya kuari robah urang pagawean ngaranna robah kiceup peureup robah denge ngadenge jeung henteu robah diri urang robah jeung cicingna nangtung diuk jeung cicingna diuk jeung ngedengna kabeh lainna urang nah Allah dina Al-Qur'an dijelaskeun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah nu nyieun urang jeung pagaweanna ketika diaku hijab iyalah didukung ku ayat ieu Muhammad wa ma ramaita iz ramaita anjeun teu bisa ngabalangkeun ketika anjeun ngabalangkeun horenganan lu ngabalangkeun malaina anjeun walakin Allah rama Allah lu ngabalangkeun mah urang teu daya teu upaya mantap kangjeng Nabi mere ka urang la haula wala quwata illa billahil aliyyil la haula teu boga daya wala quwata teu boga kakuatan daya jeung kekuatan mu Allah ketika ku urang diaku ialah hijab antara urang jeung Allah makin diaku naloba urang makin jauh urang jeung Gusti Allah nemantak ilmu tauhid pun masih keneh kakarak datang ka wujud kidamba ka mukhalafah lil hawadits tiap binafsi wa daniyat qudat irat ilmu ayat samar eta mah ngaranna tauhid TK teh mah geus kitu makan di hadapan TK faud paud kau boleh haji urang magahan tauhid tapi horenganan urang hayang sugih ku sebab magahan tauhid
Kiai tatarina susah ke masantren barang jadi kiai ge susah ngaji nama tauhid kuari magahan tauhid kau nggak lembur anu dibacakeun mah wujud artina aya mustahil eueuh Allah teh hidam artina teh mustahil hudus dibacakeun ku nya kitu alhamdulillah hasil magahan tauhid teh kabeli mobil eta mah ngaranna nyegik kitu pasugihan naon bedana teh mah jeung ngabam lain bedana ai itu mah ngababi nyegik karena ngabeduo sugih we ari ieu mah make ilmu tauhid jadi sugih lamun diniatan pasugihan kumaha cenah kieu henteu niat mah sugih tuh salah lamun nyahoan sia jeung Allah sia bener henteu niat pasugihanana alhamdulillah cak ifodali keur memeh ceramah mah teu boga mobil barang geus ceramah mah beuh mobil salin ganti eta ngaranna ceramah pasugihan beda jeung monyet eta sebenarnya lamun niatna pasugihan kumaha cenah lamun teu tapi sugihan tuh sebodohnya anak urusan nyana tah mah hayalah setik niat setik mah lu bantak dina ilmu tasawuf maya kiai hiji kiai tatadina teh sugih keur masantren aju jadi kiaina sugih ngajina ge nya nama geus sugih geus magahan tarekat biasa tasawuf sugih aya deui kiai susah keur masantren aju jadi kiai susah kuari mah lantaran kapake ku masyarakat jadi sugih sarua kuari sugih gadi mah sugih asli nu ieu mah sugihna sugih kuari-kuari urang meudeuk kasupkeun anak ngasupkeun ilmu tasawuf maning kanu sugih teu heula tatadina atawa maning kanu sugih anyar-anyar ayo sia cek Kiai Hasan Basori maning kanu sugih teu heula sebabnya nama sugih da teu heula geus teu maksudeun gara sugih bahkan kasugihanna pake syiar agama Islam aya anu anyar sugih mah ieu teh ya kuku elmuna ge pake kasugihan tah bedana sakitu tah nu matak teger jelema lamun kumpul nya ilmu nya tauhid nya sugih di dirina sebab geus teu aya ilmu teh geus teu pake pasugihan teu aya aya anu susah mah biasana kos kitu asal diondang teh diberkatan ngomongkeun sial jaga nya hujan da tunduh berkat da cau emas kahayang aing mah bolu-bolu atuh cau Ambon hese kita ulah ngomong gitu deui mungkin mah aing dek nangan marti lah ngomong gitu bae aing takol huluna teu degeun lempeng masyaallah tah hijab geus satu dina ilmu tauhid teh kapan urang lamun ngaji aya kaum Mu'tazilah aya kaum Jabariyah aya kaum Asy'ariyah aya deui nu hiji deui mah kaum Mukasyafah luar tamu ari kaum Mu'tazilah mah sakabehna pagawean teh anu urang bungan urang dibere sehat ku Gusti Allah dibere kakawasan geus lepas aturan Gusti Allah atuh kekuatan urang migawe uang sagala gendang urang etalah ahli filsafat Mu'tazilah jigna geus sakabehna nang urang Allah mah nyieun urang kabeh nang urang ieu imana nyieun sa nangieun aing nu aing ieu kursi nu sa nu aing nangieun aing itu mitra nu aing nangieun aing sebab Allah bere kakawasan ka aing Mu'tazilah sasar pamatos nang Allah nomor kedua kaum Jabariyah kabeh ge nang Allah urang teh kapan diayakeun ku Allah di berena ge ku Allah pagawean urang jeung urang ge nang Allah kabeh kicep urang mah nu urangan kabeh nu Allah kumaha Allah bae nang Allah bae geus kabelah dituna bakal jadi hakekok nah geus sang Allah kumaha Allah bae sia geus salat ih atuh kumaha Allah bae sih ku Allah salat ku Allah henteu sia cak kiai kan isukan bulan Rajab hendak puasa atuh kumaha Allah bae sih ku Allah dipuasakeun puasa ku Allah henteu nu geus henteu nu geus geus kabeh ge ku Allah bae nya nama ya tuh gerak Allah atuh geus kieu bae jadi eueuh syariat Jabariyah eueuh syariat kana mah geus ma Allah bae kajian hukum mah ge sagala rupa kumaha Allah bae hakekok tah kos kitu mah Jabariyah sasar duana ge neraka entar lamun teu ngaji tauhid cilaka
Nah kaum syariah ya kuari urang sagala rupana nang Allah tapi Kangjeng Nabi diutus kita ngembangkeun syariat ikhtiar mah di urang geus ikhtiar eta jang nempelkeun ganjaran jeung siksa lamun kaum Jabariyah kabeh nujukeun ka Gusti Allah sapodo kumaha Allah bae atuh engke nempelkeun siksa jeung ganjaranna di mana ai kabeh nang Allah mah ai Mu'tazilah kumaha urang bae nempelkeun ganjaran jeung siksa difokuskeun ka urang we di mana nu mantak Kangjeng diutus jang ngembangkeun syariat jang nyantelkeun ganjaran jeung siksa di ikhtiar kabeh nang Allah ngan ikhtiarna di urang ieu mobil lusa ai mobil nama asli hakikatna nu Allah ngan nang ikhtiaran kula hasil kula tani syariatna kula tani maju alhamdulillah dijual dibelikeun lah kieu ka mobil syariatna ieu nang kula hakikatna nang Allah lempeng tah ngomong tah lempeng tah ngeunaheun tah tah ku ngaji papan urang bisa kaluar bae ti majelis poho deui tah kadang kan geunah da kitu aya tah iman usa ieu saperna aya aslina mah Allah hakikat mah urang sanu boga atuh jeung urang jeung Allah ngan syariatna nang kula hasil jujualan kabari kula ngajual tanah alhamdulillah menang 1 miliar nu dibere ku kula alhamdulillah eta lah kapelitan kula jadi kan imah dari aya hakikat datun Allah ngan syariatna mah nang kula kan geunah hendak urang kos kitu mah tah eta lah ngaranna Asy'ariyah Mu'tazilah neraka Jabariyah neraka Asy'ariyah antara neraka jeung surga lamun lempeng bener nya salamat lamun teu lempeng ngageuling geus kan sebab naon masih aya aku-akuan keneh nu kos kieu mah moal diangkat jadi wali Allah kajen kumaha ge wali Allah mah lain eta lan mantak esana jadi wali esana jadi wali jadi wali mah geus kaleungitkeun nu eta tapi lain Mu'tazilah ngaleungitkeun pengakuan tapi lain Jabariyah kok bisa kos gitu pan tadi lamun kumaha Allah mah Jabariyah eta mah rasana teu aya ngan ngandalkeun teu ngandalkeun akal ari ieu mah waliun min auliyaillah buka siapa dibere rasa nyana ku Gusti Allah beda jeung Mu'tazilah ngandalkeun filosofis Jabariyah sarua hanya ngandalkeun nas-nas setelah nas dibongkar ternyata disimpulkeun Allah kabeh eueuh syariat ketika orang make Asy'ariyah make syariat hakikat manu Allah syariat nama tunu urang nang urang lempeng cuman aya ngaku-ngaku sarua emang syariat nu sahaja nu Allah tapi diakun urang jang nu awam seperti itu salamet tapi moal jadi wali lain nikahkeun mah kecuali ngana nikahkeun wali mujbir tah mah ai wali kumaha ai wali manggeus kalengitkeun diri jeung pagawean sesuai jeung ayat ieu Kangjeng Nabi ge dibere pepeling ku Gusti Allah Muhammad wa maromaita teu ngalungkeun anjeun ya Muhammad izramaita wa anjeun ngalungkeun walakin Allah rama tetapi Allah anu ngalungkeun man nu jelas urang mah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cuman melalui perasaan batin tah ieu esena di dieu mindahkeun perasaan kuari mah urang mindahkeun perasaan ti Tangerang panas kuari ka Lembang Bandung rarasaan urang jadi tiis pindah perasaan kuari urang ka Uzbekistan tiris anu luar biasa ka Turki pindah perasaan awak tama kakaraket tina panas kana tiis mun ditanya kumaha rasa tiris jasa ai di urang panas pindah perasaan kakarak jasad kuari ieu mobil ieu mobil kula geus menang saminggu dijual kapanggih deui mang itu bisa lain nu kula geus dijual pindah perasaan batin nu tadina di aku ku urang kuari geus dijual teu di aku ieu tanah nu saha nu kula menang sabulan diwakafkeun ka masjid tanya deui menang 2 bulan eta tarasa geus diwakafkeun menjadi nu Allah pindah perasaan geus lain nu urang nu pambloon-bloon mah mobil geus dijual di aku keneh tanah geus diwakafkeun di aku keneh dijual deui pamustungan ka majalah wakos itu mah ngaku nu batur di aku sorangan tah
kuari mah urang teh boga guru suluk ngaranna hayang pindah perasaan orang kicep kudu boga perasaan dikicepkeun ku Allah, denge boga perasaan didengekeun ku Allah, lempang boga rasa lain urang nu lempang teh orenganan dilempangkeun ku Allah. Hayang model kos kitu kumaha sih ngajak bae ku urang kitu mah bisa ai lain dimurad mah ku Gusti Allah melalui toriko. Ieu lah dek galempengkeun ayat wa ma romaita supaya pindah perasaan. Jalain Kanjeng Muhammad nu ngabalangkeun pan lohirna mah Kanjeng bret horeng hakikat nama Allah ulah di aku maneh sarua jeung kitu. Muhammad gerak maneh lain nu maneh nu aing, Muhammad ngalungkeun maneh lain nu maneh nu aing, ulah di aku ku maneh. Ai Kanjeng mah geus langsung surti mohon Gusti sebab geus aya di hakikat. Ulang kuari hayang pindah perasaan urang kudu boga guru heula ngaji heula mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul lillah bistiqon kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha kemudian nu jaizna sabaraha nu wajib ka kangjeng sabaraha nu mustahil ka kangjeng sabaraha nu jaiz di kangjeng sabaraha kemudian atuh ayeuna mah dibagi ieu teh aya sifat nafsi aya sifat salabiyah aya sifat mani aya sifat manawiyah eta teh geus kudu molotok sanggeusna molotok kuari mulai belajar zahirna mah ngan zikir doang la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah angin Allah naik eueuh nu dimaksud iwal ti Gusti Allah kulantaran geus kos kitu maksudna ngan ka Allah doang wayahna laranganananya hiji serahkeun diri ka Gusti Allah tawakal tu Allah dua ulah toma haram toma ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali ulah ngarep-ngarep dibere urang norekat aja boga harapan dihayang dibere moal naik-naik datang ke kiamat ulah hayang dibere toma nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah haram bagi ahli torekat jelema anu norekat juga ada duit ti pamarentah datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres. Oh, komo jeung proposal emang haram ulah caritakeun haram norekat ya ieu keur carita norekat deuk dimurdikeun ruh urang diaslikeun sakumaha asli yes masih kene loba sejen lantaran ieu penyakit batin teh ambalaya di antara asal kuat eta baheula tawakal tu Allah ulah ngarep-ngarep dibere nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah sakitu ge bakal maju sakitu baheula mulayan kurang tambahan tafakur sida tafakur sesuai dengan anjuran guru lah yang dibere ulah ngarep-ngarep dibere geus bae tawakal tu Allah duit di pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros eta beuteng teh percis kos pariuk banyak ahli torekat beutengna jadi pariuk naon bae asup kamanehanana ongkoh norekat bu nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun terjadi moal beres moal sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat ngeluh mah terus hasud terus deuk miceunana hasud wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana tarekat bid'ah naon beat ngaranna kade dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh zat wahdaniyat fi sifat wahdaniyat fil asma wahdaniyat fil af'al sifat tunggal Gusti Allah teh di zat mangan moal kaharti zat Gusti Allah kawahdaniyatana lamun teu kaharti dina asmana mual kaharti wadaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna mual kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina afalna geus kudu belajar heula kuari mah tunggal afal tunggal sifat tunggal asma bakal kaharti tunggal zatna deuk ngabongkar eta
Dedelean urang teh supaya nu kadeleuna Gusti Allah musyahadah ngaranna. Dedengean urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna. Lempang lain salempang-lempangna, cekel lain sacekel-cekelna, musyahadah ngaranna. Dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu. Alam nu ieu mah kasipatan ku beurang jeung peuting kasipatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan tapi digejlukeun ka alam nu itu teu katalian ku alam nu ieu atuh sakedeung gorenganan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lain make nu ieu. Namun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka sorga, bisa ditempokeun ka neraka, jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi, anu keur ngaguntingan letahna, anu buukna digantung, anu ieu bobogaanna sagede gunung Uhud, anu jelema di neraka nginuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umat nage atau kapan uswatun hasanah Kangjeng teh nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan mulai ditafakuran ku ayatun tafakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah teh anu ngadamelaran jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh dadamelan Allah makhluk kok. Geus atuh dibalik ieu gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun dibalik gerak urang jeung cicing urang aya nu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung wae di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah. Mayakunu najwa salasatin illa huwa rabi'uhum mana bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin illa huwa sadisuhum limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika tiluan Allah kaopatna duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana sarebu Allah ka sarebu hijina hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeunana terus kana zahiran wa batinan. Sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah dari urang dari Allah atuh deuk teh kumaha mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru cek guru sanya-nyana eueuhna naon memehna naon dijieun la ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifat kana seluruhna anu ngabarengan kana asma-asmana nandakeun kana afal-afal ieu langit tajalli Gusti Allah bentuk langit tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah aya nu ngendalikeun tah langit cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah di mana urang sorangan nu kaduana langit kajahuan ku Allah bumi kajahuan ku Allah termasuk urang Muhammad wa ma romaita id romaita anjeun ngabalang lain anjeun walakin Allah haram Allah ngabang melalui anjeun lah ditajalikeun geus kos kitulah sunatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok sarebu kabeh kapeungpeureuh mah nang aing Muhammad eueuh nunang urangan ngan kuari man nunang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan peureum urang teh sangeeta peureum kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap geretekeun di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata beunta deuleu ku mata satungtung deuleu anjeun kertekeun di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang
lempang saha lamun masih kana di aku nu urang can jadi wali. Ayo maneh eta ngadenge nu ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali. Lamun eta urang neuleuh aju kicep deuleuh urang masih kana di aku kadeuleuh ku urang lain wali. Wali mangis boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah, ketika peureum dipeureumkeun ku Allah. Ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah. Lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah. Masya Allah. Ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh eueuhna naonan ja hakikat nama alam teh adamun mahdun. Tadina langit eueuh ku ari aya, bumi eueuh ku ari aya, urang eueuh ku ari aya. Engke ge eueuh deui, langit bakal eueuh, bumi bakal eueuh, urang bakal eueuh. Berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh, tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui. Atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyieuna. Kuari urang kabongbroy kunu aya kabita kunu aya hijab kunaon atuh urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khaliq terus bae eureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tadi ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah masih kira di aku mah dunya aya lain wali. Ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo jadi wali. Kebo jadi wali. Cenah ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hese jadi wali. Hese nu kata ge wagu mah jadi wali ya Allah ya. Cecek-cecek lamun boga watak nak jeung budaya cara di luar negeri geus huru-hara gede ieu ngan untung di urang mah masih keneh make peradaban. Ih yarantepkeun bae. Cucu lucusan sorangan presiden sakumaha ada kondangan tadi darah rukung tah eta teh akan bintik-bintik emang dek ngalah hancong nyana sosoranganan tah ieu per detik ieu teh encan teh ya hopad urang anu dihandap ji jakadeuluna mah hebat teh hebat di mana mentek perusahaan kula garambruk eta lah aing perusahaan naon cenah kieu ulah bohong pernah boga perusahaan rahasia teh mah tuh ieu negara urang beda ye jeung nu dicaritakeun urang dek nyaritakeun kita besi diakurkeun jeung negara urang lain ieu mah nagarana negara syariat pimpinanana biasana khalifah negara Islam make aturan Al-Qur'an make aturan hadis Kangjeng dikemas jadi ijma ulama dek make aturan Imam Syafi'i Maliki Hanafi Hambali pek bae bahkan ditambah damajang kamaslahatan negara masalah tungtungna terus ijtihad untuk kemaslahatan bangsa jeung negara bugot ternyana dalam rangka memberontak karena kekuatan negara otomatis bugot minta perlindungan jeung pertolongan ke negara lain untuk menambah kekuatan anak ternyata bugot minta pertolongan ke negara kafir. Andai kata bugot minta pertolongan jangan ngelekeun sebuah negara minta pertolongan ke ahli haram kunyana dilindungi diamankan lam yantul amanuhum alaina telulus keamananana untuk memerangi urang ku ayana sakitu eta bugot selesaikan segera ulah diantep lantaran nyana minta perlindungan ke orang-orang kafir sedangkan kafir mah nyana mah selalu jadi musuh ka urang minta perlindungan terhadap kafir kuari mah kuari aya PBB lantaran negara lain bentuk khalifah jadi aya perserikatan bangsa-bangsa yang penting menang sebab demokrasi geus satu kuari mah ka mana bae meuli senjata mungkin ke Amerika mungkin ke Soviet mungkin aya nama orang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang model ka Iran atau ka Cina atau ka Korea kumaha endeukna bae sebab itu ge jualan sebab kuari mah perang teh ya aya implik di jerona teu murni perang saluluguna perang terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun kumaha
negara Amerika teh kapan kemanfaatan negara lain cara negara orang mah di negara orang mah minyak aya di negara orang mah logam aya di negara orang mah itu batu bara aya batu tarimbol batu Aceh bacan jeung saja mana bom bara aya di Amerika hanya produksi senjata namun senjata geus loba neuk di ka manakeun atuh ngajual senjata mah kana perang ya otomatis jeung peperangan kan hiji-hijina nya nama boga dengan senjata na doang ya diperangkeun kan bunyan nyen motif peperangan dikeur mah di jerona aya kitu 16 dendam kesumat yakni Yahudi nu baheula diusir ku Kangjeng Nabi di Madinah menjadi 4 kasta na Yahudi anu baheula terisolir nyana tetep dendam bae kapan waktu buah ajar Islam mulai Yahudi jeung sebuah kekuatan bayangkeun kurang si Yahudi anu minor tetapi kuaring geus mendominasi Palestina Israel yeun kekuatannya na sebab di ditu Yahudi kecil Amerika adalah Yahudi besar kunci kelanjutan negara perpolitikan jeung perekonomian anak dicekel ku Yahudi nu minoritas geus kos itulah kaayaanna dibere cemerlang otakna Yahudi sehingga tunduklah Amerika apa kata Yahudi maka Yahudi ngacak-ngacak negara Islam motifna macam-macam hiji asli nama dendam Irak hancur Turki baheula geus dihancurkeun Utsmaniyah nu pertama kemudian terus ka dieu Mesir eureun Suriah terus wari Yaman urang lamun nyaritakeun negara Yaman hiji-hijina negara anu kuat ahli sunnahna anu disebar ka mana-mana Yaman Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun al-imanu yamani iman adalah Yaman kuat Yaman imanna moal mundur kajian kumaha ge orang Yaman jeung murni imanna Yaman diacak-acak terus daya Yaman geus kebel sebenarnya mah ieu sultana nyana teh Syiah kan Syiahna kan Syiah Zaidi asli bagus nah masalah kan jeung Saudi Arabia tetapi Yahudi mah pinterna nu luar biasa ngacak-ngacak Yaman dengan motif karena Syi'i datang ISIS diacak-acak atuh ku Yahudi minta perlindungan Raja Yaman ke Saudi Arabia dengan ISIS dan Syi'i kunaon dihantem ku Saudi Arabia PBA-kan ulama-ulama urang kan menelogos gitu teh motifna kumaha sih Saudi Arabia kan Islam Yaman kan Muslim sama-sama ieu teh kan Islam diadukeun ku Islam diadukeun jeung Islam deui Yahudi jago jasa main teu karasa sebab naon sebab Saudi Arabia geus bertukuk lutut ke Amerika apa kata Amerika ngementak kurang memacaan sejarah jeung berjalan politik tinggal haridang lewat per detik ieu geus sabaraha ribu anu korban di Yaman ku Islam jeung Islam Masya Allah karim nya teu kaharti urang eta teh lamun dicaritakeun kos kitu masa sih tega Islam membunuh Islam orang Amerika baik ketika di Irak kita nembakan orang Irak aya nu embung kemudian asup Islam sabaraha ribu kuari tentara Amerika nu asup Islam gara-gara titah nembakan orang muslim anu henteu berdosa embung nyana kemudian stres nu stressan dipulangkeunlah ke Amerika horenganan asup Islam teu tega titah nembakan orang Irak eta Amerika bae ge embungeun kok kuari dahsyat amat si Saudi Arabia bisa ngebombardir Yaman negara nu leutik Yaman mah teu berdaya ieu senjatana kapan dijual belikan ku Amerika ngurugikan urang nya nama untung penjualan senjata kemudian untung tina motif perjuangan nyana untung sababaraha lipat di jerona nyana ndek nyaplok hasil bumi Yaman geus kos kitu beta urang teh nyangke capek mun nyaritakeun kos karari itu terus horenganan inti nama dendam lantaran teu bisa diajak kerjasama Sunni mah teger anu aya di Irak nu teger Sunni nu aya di Mesir nu teger adalah Sunni nu aya di Iran nu teger adalah Sunni nu aya di Yaman nu teger adalah Sunni teu bisa diajak kerjasama ku Yahudi jeung ku Amerika Sunni mah ai Wahabi mah jeung Syiah bisa
eta modelna teh ya Wahabi mah jeung Syiah teh bisa diajak kerjasama tak ku Yahudi bombardir wallah alam ka ditu namanya tetep bae mah Syiah ge dihajar bae untuk sementara ieu mah diadu-adukeun bae terus urang lamun ingat bae sedengkeun Indonesia terbesar Sunni dengan atas nama NU Sunni Indonesia gede sedangkan Amerika mah neuleus Sunni nu gede dihajar ku Muhammadiyah teu robah dihajar ku Persis teu robah dihajar ku PKS di urang teh diacak-acak buatan Amerika teu robah dihajar ku berbagai Yahudi naon kitu Wahabi nu turun ti Timur Tengah teu robah Indonesia mah didatangkeun Syiah ka Indonesia kiriman ti Iran teu robah di Indonesia mah tetep bae ila hadratin nabiyyin mustafa kita ulah usoli Muhammadiyah Persis Wahabi kabeh ulah usoli malah ngegeleger usoli sial cak Amerika teh sedangkan nu karari itu nu kuat mata nu sok ila hadrati hai bangsa anu tilok hadrati mah nu bangsa teh salat nangtung teh salat nu ngobrol teh salat nya mah teu make ila hadrati teu make maksud teu kecil cak Amerika bisa ngabatur jeung aing kletik teh bangsa Wahabi bangsa nu sebabna rohan iya nu hese ge nu sok ila hadratin nabiyyin assalamualaikum ya Rasulullah Yahudi ge bingung kan sebab naon sebabnya nyambungkeun nu hirup jeung nu maot nyana bisa ke alam anu itu bisa ngobrol kapan ahli Allah mawali Allah jeung nu karari itu nyana sieun Yahudi teh nu sok usoli bae teh beres cek ieu itu beres sih cek ieu kos itu dihajaran ku jalan tadi Indonesia gede tanu kos kitu teh nu matak dibidah-bidahkeun rajaban bidah muludan bidah hawalan bidah geus ti iraha ngabidah-bidah kitabna ge geus aya kula ge dikiriman gede kitabna anu bidah teuneun me ka juru los kajen aing gede kitabna ge bidahkeun ku sia moal bisa di Indonesia mah tetep bae sebab di urang mah didikan para aulia Allah diuk bae ila hadrati deket Muhammadiyah los digenggeurkeun los ku Muhammadiyah bidah eta lu gua ila hadrati nya nu nyingkir sia lain kunaon sieun ka ila hadrati cek nya bawa sieun da Yahudi Kristen ka bangsa nu sok tawasulan sebab nyambungkeun urang nu hirup ka nu maot lamun geus bisa nyambungkeunana kapan eta teh lain lalagaan haladir Pak sallallahu